Gitu lain guys, kongkorongok teh. Wanci burit surya rek pamit. Wanci burit pas ek maghribnya guys. Ayaku kekeh ieu nu hoyong ayam kampung geura ampun teuing. Sahanu daek atuh geura pusak-pasak bagian sare. Untung we aya Cekoko. Tuh, tingali geura guys skill ngurut gula dina panangan Cekoko mah teu kudu make pakakas. Iu. Ya ampun, higienis banget ya. Cung, saha kamari nu ngamam daging ieu guys. Tah ieu proses pemasakanana. Dibuat dengan beberapa tangan, termasuk tangan Abi bagian nyepengan prestonya guys. Nah, teras upami jabatan koki handasa KRT nama masih tetep ku Cekokom dipegangnya guys. Itu geura guys euleuh teuing kana digaleuy ti tadi. Batur naringalikeun asa mustahil aya nu daek da ngadahar ieu. Masya Allah ece menikat digulai kitu. Heup ulah dioprek wae hayu geura urang siengkeun ieu nya. GTW in the busway ieu teh sangaja guys, masak nate ngiring di dia. Kami terbebas dari geroheun eujeng lah gitu lah pokoknya namanya. Tapi dramana dimulai ti dieu nya guys. Presto anu sakuduna disasada eta mah eueuh guys, hening we nya. Tos dipancingnya, dikuir-kuir, dicolokan, dikumaha-kumaha ngan ngedepleng we eta teh daekeun ngawas-wasan. Syukur nu ngabaning pokona mah dipencetan tapi ternyata aya nu kabeneran guys. Tuh, tingali geus bus-busan ayeuna mah. Wow, bisa kalian tingali dagingnya juga udah agak nyarariklaknya guys. Tapi berhubung cenah hoyong dugi kacoplok ka tulang-tulangna, jadi we ieu teh digejog ku cai panas. Tutupkeun deui, cetrekeun deui, guikeun deui, tunggu sebentar dan dibuka teh tos. Kumaha ieu teh? Tos matang sempurna sigana mah ieu teh nya. Nah, sanggeusna kitu mah nya langsung we ieu teh ngarariung di bumi sotong berjamaah seueuran we pokona mah anggota namanya. Tapi nepi ka kiwarga wah nu apaleun eta proses pemasakanana ternyata gitu guys. Tapi sok sanajan ala-ala perindapan yang penuh dengan galian-galian manja di dalam tepang masakan ku Cekoko mah ubah mentakan eta aya nu daekeun moal pokona malah moal digagalakanan sae pokona mah higienis. Terima kasih Cekoko.